Biru langit, biru Persib, biru harapan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dilur, saneng sim kuring, Bon Joki Bandung alias Bobotoh sok lalajo di TV. Da sim kuring lalajona di TV wae nya. Lain orang ngobrol masalah laga panas antara Persib versus Persija. Ye lain wae laga panas tapi loba intrik-intrik nanya. Kurang-kurang nama lamun Persib teu waspada ieu loba oknum anu ngahaja erek ngacaukeun ieu pertandingan nya. Sim kuring oge nya loba lewat nya nu di beranda bahwa geus loba saywor di Bandung contohna anu coret-coret di Pasopati. Nah, jadi coret-coret terus anu masang spanduk aya oge geus pokona mah geus mulai teu kondusif lah. Aya oge akun anu ngomongkeun bahwa loba orang Jakarta anu ngadon ke Bandung bari jeung mawa spanduk jeung tulisan-tulisan lah anu label-label lebih ka Persija kitunya. Sebagian marondok di hotel, sebagian anu ngahaja ngekos atau nyewa kamar di wilayah deket Aljabar, nya kawasan anu deket ka GBLA we nya. Tah nu matak heran teh, nah bisa merenang tiket gitunya. Sedangkan si orang Bandung aslina oge kuat kahese menang tiket eta. Tiket pertandingan ke poe Minggu teh nya Persija teh, tapi ieu di luar Bandung eta pendukung tetangga bet bisa merenang tiket gitunya. Da logika we da mata manehna ka Bandung ari teu nyepeng tiket yang asupna gitu. Tah ieu cek sim kuring mah kudu jadi bahan perhatiannya ulah dianggap sepele. Soalna naon? Dicokot gorengna we lah. Ieu si oknum teh asup ka stadion jadi penyusup gitunya. Tah manehna boga niat goreng gitu keur ngacaukeun suasana pertandingannya. Kumaha we carana mameureunnya? Ngaran-ngaran provokator gitu supaya terjadi kerusuhan atau keributan. Tapi ulah sampailah. Tapi da ieu mah jang jaga-jaga ku lobana gitu tanda-tanda mencurigakan geus arasup ka Bandung kan eta sebagai bahan warning, bahan peringatan jang khususna bobotoh nya umumna warga Bandung. Jadi pihak manajemen oge kudu gerak cepat nya ulah terlalu dianggap sepele gitu. Komoding kan pas masalah asup ka stadion jadi mun alusna mah lah di sweeping gitu da lain kunaon jang kebaikan Persib oge gitu. Maksudna tempo eta bener-bener bobotoh atawa lain da dina logat ngomong lagi emang aya sinya bobotoh Jakarta. Tapi da sigana lain bobotoh sajati mah pasti kaciri gitu. Dina gerak-gerikna jelema nu dek jail, jelema nu dek ngacokeun mah pasti kaciri. Tah jadi kudu bener-bener lah si pihak petugas engke pas asup penonton ka stadion teh si diperketat lah. Biasana diperketatna misalkan salapisnya jadikeun 4 lapis gitulah si pemeriksaanna. Dan kunaon jadi kumaha nya
Ieu lain saukur laga main bola hungkul, tapi geus aya intrik-intrik anu wah teu pararuguh lah ngaran jelema nu sirik nu jahil mah kumaha we carana nya dek ngajejeleh mah dek ngagorengkeun. Soalna lain ku nanaon ucapan Peri Paulus oge kan geus rada ngancam ya. Lamun seandaina laga Persib melawan Persija terjadi kerusuhan, manehna moal sungkan mere sanksi nyaeta pengurangan poin. Eta nya mun teu salah mah aya seliweran beritana. Tah, eta statement si Peri nya kuat kakitu tah. Jadi teh ibaratna celah lah, celah keur jelema-jelema nu tersep ka Persib di laga ieu teh celah, celah keur ngacaukeun. Jadi urang sebagai bobotoh atawa manajemen Persib lain ku lebay teh masalah sweeping atau naonnya ngajaga ieu, tapi da ieu mah jang kebaikan urang oge da ai lawanna jeung Persija mah kan urang ge biasa-biasa wae lah, teu ekstra waspada, tah mah kudu ekstra waspada. Jadi tong sampai lah geus kajadian baru urang nyesal kitu kaduhung. Matak nanaon oge kudu berjaga, berjaga dimimiti. Ulah sanggeusna kakara urang ngarasa kaduhung. Jadi nya mudah-mudahan we lah laga Persib Persija dek hasilna saha hasilna kumaha oge berjalan kondusif nya, berjalan lancar eueuh nanaon, eueuh kejadian anu matak ngarugikeun. Ya mudah-mudahan Persib bisa meunang nya, amin. Tapi da ngaran sepak bola mah urang teu apal, tah di dieu butuh kedewasaan jadi rek naon oge hasilna urang kudu narima ku lapang dada ulah sampai ieu dimanfaatkeun ku pihak-pihak anu ngewa ka Persib. Tapi semoga Persib raih 3 poin jeung aya di puncak deui nya. Soalna kesempatan da Borneo eleh ku Persita 2-0 jadi kesempatan Persib keur naik deui ka puncak. Mudah-mudahan we Persib bisa ka puncak deui nya. Poe Minggu pertandinganna lancar, hasilna maksimal. Amin. Tah kitu nya Lur. Ieu mah ngobrol we lah, lain masalah so pinter so naon ieu mah ngobrol we nya. Tah mudah-mudahan salawasna Persib, salawasna jadi juara. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.